Adina lah bager badai ditarosan lah hiji-hiji cing lemeta pupuh naon lemeta kasep pupuh naon kinanti ibu tiasa pupuh kinanti bapak ente isami atau gitu abdi ke bujang-bujangnya karena pupuh teh aduh lebelenang tos lami pangintan tara dianggap janten tetiasa tos lami alhamdulillah ya penerus ya nu kasep sareng nu geulis pupuh kinanti ai pupuh teh sabar hijinya bager 17 terang tuh hiji-hijina ente aya ibu guruna di dieu teu aya kasep usaha dilatih na teh ieu teh aduh ku Pak Ade Degung anu mana aya teh di balihan dieu nya aya teh aya sanes Pak Ade Degung panginten eta mah da pun bapak sim kuring ibu bapak alhamdulillahnya Pak Ade Saipudin Sanggar Panghegar alhamdulillah eta teh saha aduh kakek pun aki bager teh bager unggul berarti galak nyari gitu mahnya bager galak sieun tadi masih jajan pangintennya cing neng kusaha dilatihna bager asami Gusti alhamdulillahnya Pak Ade sing janten kabarokahan ilmuna sing manfaat Pak Ade sakulawargi sing adi kasehatan kasalamatan oge kawaluyaan amin ya Allah ya rabbal alamin neng tadi neng pangintennya atos ngawitan neng deg-degan teh neng deg-degan aku naon tah deg-degan reuas sauna teh nya saur penonton resep teh resep mika cinta mika reus mika tresna kana seni Sunda sing nerasnya bager geulis kasep sing neras sok teraskeun pamugi tiasa majangkeun nanjeurkeun seni budaya Sunda dugikeun ka kejaga nya kitu bager mangga ayeuna bade pupuh mas kumambah leres ieu teh salah sawios pinunjul dua nananya bade ka 3 provinsi leres alhamdulillah urang sami-sami urang doakeun pangintennya supados aya dina kasuksesan kalancaran di tingkat provinsi oge tangtosna kenging pinunjul kahiji gitunya amin mangga kasep geulis Untukku sendiri
kunaon lompat bager menilai leuasnya lompatan. Ibu bapak hadirin